jaka gandang getah ngeclak kerebalangah mupus rarai kasucian poek ku nikmatna cinta marengan cahya kerhibar pamikirana bakal rek satuhu jajaka nu dipi cinta kutan nu jadi panutan ninggalkeun taya laratan batrawali nyapait nyapeuheur melit ka batin nu geulis palang siang nu dikandung teu dosa bet ditandasa. Malah nyanyi wae ngahadiring wae da ai lain di nu hajrat mah tara meunang duit tara aya nu sawer kenah teh aing sok jadi bararingun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aduh aya orai, aduh aing mah kudu disulingan, aya orai sok kudu disulingan panan yuk. Cak. Rece kernaon? Orai. Mana? Ieu keur disulingan sina bobo. Ih, kos orai eta teh orena orai kobra. Orai seno. Oh, kumaha sok de. Kelak. Nah, kudu ih. Kusa bari kitu atuh. Kan joget. Aing aneh oraina cicing wae isina neureun. Oh. Ini geus make lagu itu lagu ieu aing nyulingan. Aing mah ge suling ieu. Tu aing tah mah ge suling aing dinya. Wah langsung aing pas diuk tadi di dieu kacabak huluna. Teu macok henteu. Aing ngarep-ngarep dipacok aing teu dipacok. Aing. Aduh. Aing teh cicingeun orang nak kunaon nya? Pendiam, berarti pendiam orang teh. Oh, eraan meureuna. Oh, tinggal parusing gitu. Keur parusing meureun. Oh. Anu nagi. Oh. Aing orang kuat panjang gieu teh nya. Oh, eta menang di mana mah? Aya we orang naplok di dinya. Oh, asa macok ceu aja ceu. Mau apa cicingon? Heuh nya. Aing kudu nyari ciga sampai keur ieu. Pan cicingan halo-halona. Oraina. Ya, urang sina boboe nya. Sok. Bobo bari dia ya tah. Make eta tuh make lagu teh lagu nih bobo teh bobo. Ieu moal beukieun. Moal. Laguna ge beukieun ge jablay. Lai. Ai. Orai zaman ayeuna atuh. Oraina ieu mah tilas ublag. Geus bobo heula di dinya nya. Duh aing. Was aing ah. Cita tadi dia. Mana nya? Cita tadi dia. Oh nya aing mah sok di dieu wae pan biasana ge. Geus nyanyi can poe na? Geus nyanyi can poe na? Geus aing geus menang 12 album aing eueuh nu sawer. Eueuh. Eueuh. Aduh aing karunya teuing euy. Aing ge karunya tong borosia aing kasorangan ge aing karunya. Urang ngegaro ngilu ngegaro teh. Atuh, aing kudu diletak atuh jadi garo. Aing. Goblok, cenah ka mana emang? Ge urang keur kulintingan we ceu. Si kulinting nih. Itu jadi duit sih mah. Dia nya sugan manggiranda anak dua tuh. Ye, sing tarik ngomong teh. Bunga sekanjawan. Aduh aing. Si sok wawanian tuh da oge. Tato we kuat rembel teh na longon dina irungna. Tong bebeja tuh. Buntu segala ditato sama. Ye, ieu teh lain ieu teh budak yang kesenian, oh bukuna jadi leungeun gitu. Cina ngagambar. Heeh. Ye, cina ngagambarna leungeun nya. Heuh, sementara biasa. Sementahun goblok. Ya, Cek. Urang rek nanya menang teh, Cek. Si, jika kadukun wae nananya we Ye, henteu ieu mah masuk lain nanya lain nanaon lain ieu mah. Bu aing jadi duit teh. Ya, jadi sih lamun dihasil kayak di video ieu di YouTube mah. Mun loba nu lajo nya. Lajo eta ge. Nah, terus
sih rek nanya naon? Iya. Uing mah masih penasaran ka Ece euy. Penasaran? Ari Ya judul lagu wae penasaran, Bang. Entar Ece teh sebenarnya salah kita bare tong pernah kawin sabaraha kali gitu. Ye ari kawin bener nama anu kawin make hiasan teh kitunya. Karek sakali. Baheula basa parawan jeung bujang cinta pertama aing teh. Tah, orang kabahas ye. Eta Ece bisa ngeusan kumaha sih, Ceu? Hah? Bisa ngeusan kumaha? Jeung salaki baheula nu mimiti. Nu mimiti. Wah, caritana teh panjang, Ong. Panjang. Lamun dicaritakeun moal beak 2 episode. Ih, nya kan bae atuh nya. Nya sugan saeutik-saeutik gitu. Seeutik heulang teh bersambung. Heeh, ke lanjut deui gitu geuning, Ceu. Ye, jadi videona loba. Loba videona kan anu nonton 2 jam cenah. Areng teh dilalajoanan 2 jam. Dibere tah mang poe-poe ayeuna mah. Oh, sia, ndek naon kitu emang sia sok kepo sia mah Ih, lain sok anu nanyakeun cenah si Ece teh sebenarnya salakina nu mana sih cenah jeung ka eta geus teh kumaha carita ari uing teh kan teu nyao, Ceu. Jadi kabel babel-babel be ngajawab teu bisa ada. Urusan ketanggaan rumahan atuh eta mah. Biasa ari tatangga mah kan sok repotnya kepo. Sarwana juga siap kan. Nya urang ge menang sih saeutik mah kepo meureun. Ye, sia mainan naon teh sok hayang bisa meureun. Hayang kitu wae kudu oge. Panjang caritana Ong. Sok atuh kumaha sok. Eta dengekeun moal. Dengekeun. Aing bisi eueuh nu lajo. Moal pasti aya nu lajo mah. Loba moal nu lajona ya mun aing nyaritakeun. Masalah masa lalu. Loba pasti loba geus mau kawadahan. Kunaon mah? Saan ngawadahanana aing horeang ngawadahanana ge. Bangga goblok sia mah. Aing. Sok kumaha. Jadi kieu caritana teh nya Ong. Tuh, Meh. Lila papi teu mancing, Meh. Mancing we sia mancing kerusuhan naon? Maksudnya kan papi teh lieur sirah teh Meh mun teu mancing teh. Hiji lieur, anu kadua butuh refreshing eueuh deui ngan mancing-mancingna tuh Meh. Ya sia mah lieur mah eta mah alabatan teu gableg duit, eta teh alatan teu gableg duit lain sia teu mancing-mancing. Iya, tong sok disebutkeun Meh ari teu boga duit mah. Da kumaha di karesep mah hese, nek kumami diantep, nek kumami di cek paribasana diulah-ulah ge da hese Meh. Ari ku mancing mah da geus hobi atuh da kumaha pan laukna ge dibikeun ka mame da lain ka ucing. Kumaha atuh. Ya aing teh weureu di paraban we lauk teh ku sia teh. Sim nih asal sia mantau aing nyatu jeung lauk deui. Nyatu jeung lauk deui lila-lila aing jadi putri duyung. Ku sia di kitu-kitu wae, ku sia di paraban we lauk aing. Kali-kali atuh aing bere nu bergiji aing teh angeun terong sugan. Aing teh hayang ngajak jalan-jalan da kumaha atuh posisi tos kieu. Gawe teu bisa usaha eureun mentau ka ditu ka dieu. Kumaha lain teh yang ngajak jalan-jalan mata daripada pusing mikiran anu di imah mending kena nguseup. Ha berarti aing musingkeun ai kitu mah sama goblok ka aing. Teu Meh terus Ai di imah para rusing mah sia kitu sama licikan. Ai si hayang eta hayang sareperesing ari aing diantep di imah. Aing teh hidang ah. sok diulah-ulah wae tuh lah da kumaha pagawean jeung karesep mah hese. Heuh ya batur mah bawa jadi salaki teh ya usaha. Lain buat ngan nguseup ngada deluk nguseup. Mancing we jeung mancing. Tungtungna mah sia menang lauk mancing di imah sia mancing kerusuhan jeung pamajikan pan. Teu da kumaha atuh karesep. Listrik emang rek bisa dibayar ku lauk sia teh. Anu pagawean teh geus lain teh hayang ka ditu ka dieu. Lain eueuh tuh kuli-kuli panggul di pasar atuh sia asa ulah kuli-kuli panggul manggulan TV batur we. Madog meureun eta mah. Apa namanya kumaha lah. Apa nama ulah diulah-ulah isukan teu ngiraha bangsa anu nelepon budak. Papi ngajak mancing. Besok bae we mami naik ngijinan heug ning teu papi naik mangkat. Ye sok egois wae jadi lalaki teh. Di teu cara keur baheula keur hayang mencintai padaku diriku. Ini kumaha sih baheula perjanjian kumaha aku akan melupakan permata. Oh, sirah lihat ya. Hewan eta tai kotok di tukang. Ye diidak wae di hanan. Hayang mesemera-mesemeraan wae teu da oge ari duit teu aya pemasukan. Ayeuna teh panon teh asal da lieur nih. Burem. Panon kotor da. Ye ningali naon atuh sia burem. Berarti boga duit ya. Ye geus puguh meureun ai duit teu gablek ai nagih rabul.
Aing pusing emang nage. Sia tuh mangkat we ngusep aing menghindar nih daripada lieur di imah papeh jeung mami. Wah aing ditagihna ka skalebeletorna ka aing wae ka dieu ka imah. Bek kolektorna anu kitu teh eta aing. Eskalator gitu teh, debt collector. Heueuh eta kitu nu kitu. Nu ka aing wae jadina teh siana eueuh wae. Geus bari nagayana mah ulah sok puncang pancing we atuh neangan kagiatan teh nu beunang duit. Kapan menang lauk gitu gini. Lauk. Cek emang ai listrik rek bisa dibayar ku lauk. Sakola budak rek dibayar ku lauk. Halo. Halo. Di mana? Di imah. Oh, urang nguseup. Duh. Makanya banyak ngasih ka dina lah nya. Anu puyang ya. Oke, orang kadinya ya. Ya, saina lah. Ayo siap. Iya, entar. Mana tuh Mi? Salaki itu dicurigaan sok kuat ka. Aduh. Ampun urang. Nya bisi eta talipun di saha we. Ieu teh talipun ti nu nagih. Saha eta bieu nu nalipun? Biasa, Mang Ari nek ka dieu. Rek naon Mang Ari ka dieu aing sok teu ngeunaheun si Aris datang ka dieu teh aing mah. Biasa paling ge pagawean. Pagawean urusan lalaki, apa nama awe batu budayang nyawa cicing we di imah. Jadi duit teu? Jadi duit pasti. Nyari jadi duit onam jadi regreg gitu kanu hate. Udah pamajikan mah tong kudu loba baceo ngecicing di dapur ka. Ngadatna di pamajikan loba baceo mah biwirna ge dua. Teh, ayeuna naon teh? Dua jeung nu mana? Punya yang atas dan bawah. Pokoknya nama pamajikan mah doakeun salakina ka mamana teh ulah saplobati ngomong. Hanya piraku salaki aing dek salingkuh ku aing didoakeun teh hidang suganan Oh, gitu gini. Gini. Mama. Ma, ieu ka imah aing ka ditu. Pan dieu urang teh jeung pamajikan. Ya, agar. Tuh. Biasa we atuh. Ieu mah biasa. Ajakan ieu lah nya keluar lah. Nah, keluar wae unggal peuting oge. Urang mah karek ngajakan ayeuna. Oh di kamar keluar wae mehna keluar wae unggal peuting. Teuing tah kitu mah. Bangga eleh wae. Aduh, aing mah pake ramuan teh atuh ramuan. Kali-kali atuh cali. Mohon. Mak wae naon. Aduh, aing rasa teparuh. Naon cenah ngajakan bisnis bieu dedengan teh. Ya, ieu mah urusan lelaki sih kayak kitu na mah. Oh. Kudu nyawa, emang sebenarnya mah. Ye, tadi teh ngaranna teh dispensiarisasi eta teh. Kudu lalaki wae nyaho. Awewe teu meunang. Engke awewe mah hasilna we gitu kan. Rek usaha. Ya insyaallah usaha sih, tujuan mah da naon deui atuh. Ka mana usahana ieu teh? Ya tuh kudu dicaritakeun lah eta mah da anu penting mah. Hasil lah nya. Hasilna we teh. Aya, ieu. Aya, tenang, ieu DP. Bere lo gerak supaya orang bisa mangkat. Nyaho atuh ai kira-kira rek mangkat mah da rek usaha mah kudu pamajikan kudu ditendenan lah duit. Aing Atuh nu aya. Terus eta urang dicibul kana eta lu Tuh di ATM kena duit ge. ye, sia mah teu balik. Nya ke di transfer we di transfer. Rek usaha bener ieu teh. Salah. Jauh teh teu. paling dua poinnya. Dua poe lah paling gimana teh kira-kira di bawah heula. Oh nyari tibang rek usaha mah nyah mahman wae ceu mah. Dan kunaon bisi dibawa ka itu ka pantura aing sieun meureunnan ke. Boga duit kapan. Ini nu penting mah kapan tuh rek mana gitu penting ngasilkeun duit balik nama duit lah. Oh nya syukur ai rek are tama ari rek arusaha mah bener. Gitu. Ayo. Balong anyar. Ngomong lagi bisnis nanti tuh. Siap. Ngomong lo bang ngomong. Oke. Kepenawan tuh atur we. Biasa dah ieu bisi diranteman tuh bahaya diurus. Nah ya tuh geura mararangkat bisi peuputing manten. Ini mangkat lah nya. Heeh. Doakeun ah. Heeh. Ya, Cek. Angkat lah ya. Heeh sok tuh sok.
Kadenya di jalan sok. Ayo. Sok sinara retaeun. Kade yo didoakeun. Ayo mah. Wes mah eta dompet aing dibawa. Balikeun saheula teh ka dieu. Suka ente teu ingat. Aduh. Kalau dibawa perdompetan peruangan. Walah. Alhamdulillah ya Allah salah kita heueuh. Mudah-mudahan we sing benernya dibawa ku si Ari arek usaha cenah. Ini Gus, Gus 2 tahun ngajedo gue di imah tuh usaha-usaha aing pusing. Apanan masalah beteung mah aing tuh bisa dirapel ai beteung mah. Ai beteung kukuru bukan bangga mah nya kudu dirapel nungguan boga duit. Kesyukurlah Ari Gus, si Ari rek mau usaha mah. Alah aing